pocong aja nu beres ya beres tuh nu borangan mah kitu tapi teh urang nang disayang udang ilham masana ilham tuh malaikat petilok assalamualaikum pada si mbak tuh tedek perasaan aya lain moal kadeuleu pan malaikat nu kadeuleu ku urang lain malaikat jin urang lamun deuleu malaikat moal kuat moal kadeuleu ku urang naon nu kadeuleu di jero kamar lain malaikat jin tah mah mentak loba nu laporan ka kolo duh cenah kula keur penting mah manggihan jelema nu make jubah naon eta ke jin banyak kiai malaikat tajin jin moal kuat potongan sieun deuleu malaikat moal kuat kakarak deuleu urang Karawang geus siang geus teu kuat kumaha deuleu malaikat moal kuat gitu lain jin tah jin yakinkeun jin sing ade ulah pajar malaikat sombong sia jin moal malaikat mangkeseut datang perasaan lain deui kok ieu suasana seungit atawa plong eta lah malaikat keur nurunkeun lain deui nyulusup ka jero awak ngeunaheun perasaan masih keneh debat nyaritakeun tentang kabangkawarahan ahli Mekah geus diajak ku leuleus tetep bae teu iman ku kasar gitu keneh malah Kangjeng dianiaya dicaci dimaki diciduhan Kangjeng Nabi teh diarahan deuk dibunuh datang ka hengkang Kangjeng Nabi indit ti Mekah hijrah ka Madinatul Munawwarah kitulah sepak terjang Kangjeng Nabi dalam berjuang li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah teh lain ngeunaheun sepanjang hidupna teu eureun-eureun perang Kangjeng Nabi sepanjang hidupna teu eureun-eureun dakwah Kangjeng Nabi mantak urang sebagai penerus Kangjeng Nabi ulah eureun-eureun cak Kangjeng balighu anni walau ayat sampaikeun sanajan saaya dek ngeunaheun dek henteu aya geus disampaikeun mah sabodo bae tah mah urusan nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mah urusanna sakadar nyampaikeun nurut teu nurut mah eta manyanggakeun bae ka Gusti Allah tah terus dakwah Kangjeng Nabi tetep ahli Mekah bangkawarah jasa dipimpin ku pemimpin anu luar biasa ngamusuhanana ka Kangjeng Nabi pamanna ku anjeun ialah Abu Jahal bejakeun Muhammad coba atuh berangkat kitu deuleuan tuh di negara-negara nu kungsi disiksa siru fil ardi summanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin bejakeun ku anjeun Muhammad langit jeung bumi teh musaha kitu bejakeun kullillah langit jeung bumi teh milik Allah Subhanahu wa ta'ala kataba ala nafsihi rahmah Allah geus tetepkeun terhadap zat Allah rahmat dedeh jeung nya 100 nuturunkeun hiji simpen masih 99 Allah ku rahmat hiji ge luar biasa karasana ku urang bejakeun Muhammad rahmat aing nu agung teh ya ngengkekeun kana siksaan terhadap umat anjeun anu buang kawarah teu iman ka anjeun lain deui jeung umat-umat nu baraheula Masya Allah urang manggeus tinggal nuhun bae ka Gusti Allah lantaran Kangjeng Nabi mah bungsu Nabi nu bungsu Kangjeng Nabi mah geus deudeuheunana pohara Gusti Allah kataba ala nafsihi rahmah mun Allah teu nurunkeun rahmat jeung umat Kangjeng Nabi meureun hampir siksaeun kabeh sanajan urang teu ngridit sanajan urang teu mabok teu korupsi pan di salingkungan urang loba meureun urang kabawa bae kuno kos kitu sedengkeun lamun Allah bendu ka hiji jelema bendu ka hiji daerah atuh nu bagus dan ge kabawa bae kasiksa mentak ku ayana rahmat Allah urang muji ka Gusti Allah
kulisan alhamdulillahirabbil alamin. Bejakeun Muhammad ka ahli Mekah khususna umumna ke santero manusia. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Walahu tetap ka Gusti Allah. Walahu milik Gusti Allah. Walahu kagungan Gusti Allah ma sakana fil laili wan nahar. Naon bae anu menggon di jero peuting, naon bae anu menggon di jero beurang. Mun tadi nyaritakeun samawati wal ardi patali jeung panggonan, patali jeung tempat. Lamun kuari mah nyaritakeun beurang jeung peuting berarti patali jeung zaman. Berarti tempat di mana bae nu Gusti Allah, zaman ge beurang jeung peuting nu Gusti Allah. Nu urangan kabeh Allah. Tempatna langit jeung nu ngeusianana nu Allah, milik Allah, dadamelan Allah. Bumi jeung nu ngeusianana dadamelan Allah, milik Allah, nu Allah. Kuari mah zaman berarti lantaran teu kaluar tina beurang jeung peuting. Besi majarkeun beurang jeung peuting lain nu Gusti Allah, nu cicing di jero peuting jeung beurang besi majarkeun lain nu Gusti Allah. Bejakeun Muhammad walahu masakana fil laili wan nu Allah nu cicing nu menggon di jero peuting nu menggon di jero beurang baik nu cicing maupun nu usik-usikan nu cicing atau nu robah-robah nu Allah sing ade kullu syai'in syaqwa fahuwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu. Allah pangeranna, Allah nu ngademelna, Allah nu bogana. Geus kulantaran Allah nu bogana wa huwas samiul alim. Atuh Allah teh maha ngarungu kana naon anu diomongkeun. Allah teh maha uning kana naon anu dipigawe. Artina omongan-omongan manusia di mana bae Allah ngadengekeun. Omongan kuari nu kurang keur dicaritakeun Allah ngadengekeun. Omongan bahasa-bahasa Sunda Allah nyahoeun. Sundana ge Sunda rawa kidang henteu. Nyahoeun bae kah kobok nyahoeun bae. Nyahoeun Allah mata teh. Ayeuna bahasa Sundana bahasa Bandung, bahasa Sundana bahasa Cianjur, bahasa Sundana Parahyangan. Allah ngadenge. Kuari mah bahasana bahasa Jawa, ndek bahasa Jawa Yogyakarta, bahasa Jawa Pekalongan Solo, atawa bahasa Brebes Cirebon, atawa bahasa Mauk, bahasa Koek, atunya hon mah. Kadenge bae ku arep arep endi sira je. Nyahoan bae Allah, ngadenge bae Allah teh. Wede karo sapa sira marene? Wih, pantes teh bae. Giliran bae eleh ka Sunda. Mengkonon sira mah. Tak eta Allah ngupingeun gua di bahasa Melayu Melayu sepatan atunya Melayu bolang gua mah nyariin egok di sini lu teu make gok tah eta nu hebatna make gok doang gua udah puyang nyariin lu kesana kemari egok di sini lu eta bolang eta kos kemana itu si anaknya dari tadi kagak ada gua lihat-lihat aja ke pasar iya tuh kagak bilang sama gua sepatan sama kos gitu percis sama sepatan atuh ya atuh kepengen mah atuh bebilang tuh kagak bebilang sepatan sama kos gitu kagak bebilang ya tuh anak atuh kan bebilang mah gua mau ngirim-ngirim ya kagak ada dari tadi gua liatin percis itu sepatan kos gitu eta kamu Melayu mah nu tadi teh ada lain deui Masya Allah eta Allah ngadengeun teteh aju bahasana bahasa Inggris atuh ngadengeun where do you come from atuh nyaho atuh ngadengeun Allah teh Masya Allah atuh ngadenge Allah teh tah ngadengeun Allah teh kuari mah bahasa Arab ngadenge seluruh bahasa di Indonesia kadenge ku Gusti Allah jeung kanyahoan ku Gusti Allah bahasa di dunia kadenge ku Gusti Allah naon nu diucapkeun ku urang kadenge ku Gusti Allah ulah majar teu kadenge boro-boro nu diucapkeun
kakarak nu dikretegkeun di jero hate ge geus kajahoan ku Gusti Allah. Al-alim bima yuf'alu. Nyahueun kan naon nu dipigawe. Tah, urang kuari keur aya di tempat hiji tempat. Yang pamajikan. Aju urang main mata. Urang teh ti pamajikan mah teu kanyahoan jadi tukang. Allah mah nyahoan. Cak Allah ye teh budak. Jeung main mata segala. Sakitu ge ustad, masya Allah. Kanyahoan eta ku Allah teh. Deuk naon bae kanyahoan urang ti peuting sare Allah apalin, urang ti peuting maca Quran Allah apalin, urang ti peuting zikir Allah apalin, urang ti peuting tahajud Allah apalin. Masya Allah, masya Allah. Nyahoan kajen ku kumaha ge. Eueuh nu teu kanyahoan, langit jeung bumi nu Gusti Allah, berang jeung peuting nu Gusti Allah, nu cicing ti jero peuting jeung di jero berang nu Gusti Allah. Allah teh maha ngarungu, maha uninga, asana cukup jang sieun ka Allah mah ku sakitu ge. Cukup jang sieun ka Allah mah. Lah aing mah teu kanyahoan ieu ku sasage ku Allah mah pan kanyahoan. Samarukan kumaha ya Allah ya Rabbi. Mentek aya hiji murid bebeja ka guruna mama ulan. Abdi mah ieu teh teu daekeun hebat bae ibadah ti peuting teh teu daekeun hudang, teu daekeun tahajud ti peuting. Oh. Eta teh teu kudu dititahan ku guruna, taksakeun. Tahajud mah bagus teu kudu lantaran geus nyahoeun. Sebab nu nanyana ge sering ngaji atau kiai. Tah berarti naon tah cek guruna berarti nu encan aya ge kayakinan di jero hatena. Ieu mah kudu dibere kayakinan. Sebab nyahoeun tahajud teh ieu teh kitu ganjaranna pohara. Tafakur teh pohara ganjaranna, muraqabah teh pohara ganjaranana, maca Quran ti peuting teh pohara. Atuh lain teh nyahoeun ja kitab kunyana geus diwawalkeun ka jero hatena. Dibabawa kunyana baheula teh kitab teh ngan kuari bae diganti ku map. Barang asup Golkar kuari beda ya. Barang jadi MUI kuari jadi lain deui. Tapi eta nyana bebeja ka guruna. Ulah dicaritakeun ganjaran tahajud geus nyahoeun. Ulah dicaritakeun kehebatan tahajud lantaran geus nyahoeun. Ieu mah nu can aya ge kayakinan. Geus cek guruna teh bisa sia cicing heula di dieu. Lamun sia teu bisa moal naik-naik. Kudu cicing heula tuh di dieu jeung mama. Sabaraha poe mama? Atuh henteu aya target kos kieu mah. Datang ka sia daek tahajud bae. Jipan kitu amat mah atuh ieu mah ja aing mah ka sia teh geus pan sia teh geus masantri di dieu 10 mun aya 15 tahun mah atawa geus ngaji di mamana nganu encan teh ilmu yakin. Geus ku mama deuk dibere ilmu yakin. Ilmu yakin mah atuh kudu nuturkeun, teu bisa teu nuturkeun mah. Henteu bisa. Lamun teu nuturkeun moal boga kayakinan. Sang kirang kiai hebat jasa ilmuna teu nuturkeun moal boga kayakinan. Ja kayakinan mah ayana nuturkeun guru. Mutabah leuh syekh kakarak ge bakal boga yakin. Lamun sia teu daek nuturkeun moal boga yakin datang ka mamana. Wirid ku sia Quran, wirid ku sia zikir, tapi sia teu nuturkeun moal boga yakin. Mun sia aya waktu tuturkeun mama. Ayo atuh tuturkeun. Sare ti peuting, es bareng yang mama. Es udang jam hiji, udang diudangkeun ku mama. Salat 2 rakaat. Es deui. Ngan 2 doang mah. 2 doang geus loba omong sia. 2 bae es deui geus es deui. Jang naon sia tahajud ge. Loba tapi teu boga kangeunahan mah. Naon hartina atuh mending 2 bae heulanan. Ih jangan ngeunaheun nuturkeun guru mah nya. Aing masuk maksa-maksakeun di imah mah. Wah, maksa-maksakeun capek ibadah kos kitu mah. Isukna hees deui. Jam hiji diudangkeun deui. 2 rakaat deui kan mah. Aduh. 2 rakaat deui bae loba-loba. 2 rakaat mah ngeunaheun. Deuk 4 ulah. 2 bae heula mah. Potongan sia mah kos itu 2. Hees deui bae. Sebab sia mah hees jeung salat hebatan hees.
salat ngalamun pan sia mah Allahu akbar sekupi koneng mantap cek nyana teh bareubeu teh waduh kos kitu kan heueuh mama itu bae sebab sia mah salat sia mah eta doraka sia mah istighfar teh doraka ka Gusti Allah salat teh sia mah nyeun doraka durik naon salat teh nyeun doraka teh eta lamun kadangin nu kekarak salat mah paneta pan kitu amat nya pani mah tahapan lain deui deuk ngayakeun yakin jadi lain deui kudu kakarak mimitian salat beda ieu mah geus beuki salat mah ngan encan boga yakin kita nuturkeun heula geus meunang sababaraha poe kakarak tengah peuting teh diomong lain salatna nu penting mah ceng berpikir da sia lamun urang ti peuting teh hees ai hees teh akur jeung nu paeh hees eta adalah akur jeung nu paeh ceuk ahli tarekat geus lamun sia hees ti peuting sia teh keur paeh berarti kuari senang henteu sia cak malaikat teh diomong tuh si itu mah di jero kamarna paeh senang henteu sia diomong kitu ku malaikat kudu embung lamun embung hudang bae ulah salat hudang bae sia abeh cak malaikat tuh hirup hirup ternyata komo nu handap menghirup jasa tamaja cak malaikat malah heulaan handap ja asal ulah disebut paeh ku malaikat bae lantaran malaikat papan henteu nyahoeun ku kumahana malaikat mah teu nyahoeun teh malaikat mah kadeuleuna bae hees paeh ku malaikat mah kitu ja hirup berarti lamun hudang hirup nah ieu mah malaikat teh lamun kadeuleu ku malaikat sia keur hees paeh berarti malaikat bae nyebutkeun paeh ka sia teh lantaran sia ngagoler bae kerek resep henteu sia kitu heula jatuh embung atuh embung mah hudang mah sia ulah salat hudang bae heula gitu ya tuh yakinkan hudang teh ya disebutkan ku malaikat keur hudang mun keur paeh mun keur hees paeh beres di jero kamar mah hees teh keur ngaji hees modar teh loba teuing uduk eta mah aduh cek nu hees kaget aing sial Masya Allah tah lalaunan heulanan hudang pikiran teh lain ka ibadah pikiran teh begitu hudang aing teh ku malaikat ieu teh keur disebutkeun hirup tengah peuting teh sakitu bae heulanan dibere ilmu ku guru teh begitu ndek hees cek malaikat aing paeh berarti hudang deui hirup aing hirup malaikat ya hirup kitu bae heulanan ilmu yakin teh hesena teh kos kitu lain ibadahna der ibadah mah babari bae der zikir mah babari bae tapi supaya karasa Allah teh deukeut supaya karasa Allah teh nyahoeun supaya karasa Allah teh maha uninga maha ngarungu tabun urang keur ngaji kieu mah Allah teh maha ngarungu nya Allah teh maha uninga sumuhun balik ka imah nonton TV deui eta teh pan eueuh ngarungu Allah eueuh uninga Allah jalamun urang asa didengekeun ku Gusti Allah Allah teh asa dikajahokeun ku Gusti Allah moal nonton TV moal tanu mantak eta teh nonton TV ieu maksiat jeung nu sejana eta teh karna boga rasa teh didelekeun ku Gusti Allah jeung teh didengekeun ku Gusti Allah padahal walahu ma sakana fil laili wan nah wa huwas samiul alim kuari mah geus bisa penting teh asa di hudang asa hudang bae cek malaikat hudang cek guruna teh mun maneh hudang Allah nyarita ka malaikat ya malaikati unzuru ibadi deuleu ku maneh hamba-hamba kaula tuh nu di kamar nu keur hudang tuh nu di kamar di masjid di musola tuh nu di gunung tuh nu di leuweung nu harudang deuleu unzuru ya malaikati unzuru ibadi deuleu ku maneh nu harudang
cek malaikat entos katigali ku abdi nu harudang tah cek Gusti Allah aing deuk mere rahmat ka jalema nu hudang ti peuting rahmat eta teh bakal karasa kunyana asa deukeut jeung aing asa ngadenge asa didengekeun jeung asa dikanyahokeun bagi jelema nu sok hudang wahai malaikat bawa ye rahmat aing dibawa ku malaikat ka jero kamar trok 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 Assalamualaikum nyana keur di jero kamar pocong aja nu beres ya beres aduh ai nu borangan mah kitu tapi teh urang nangis sayang hudang ilham masana ilham tuh malaikat petilok assalamualaikum cara si mbak tun tedek perasaan aya lain moal kadeuleu pan malaikat nu kadeuleu ku urang lain malaikat jin urang lamun deuleu malaikat moal kuat moal kadeuleu ku urang naon nu kadeuleu di jero kamar lain malaikat jin tah mah mentak loba nu laporan ka kolo duh cenah kula keur penting mah manggihan jelema nu make jubah naon eta ke jin banyak kiai malaikat tajin jin moal kuat potongan sieun deuleu malaikat moal kuat ka karakter orang Karawang geus siang geus teu kuat kumaha malaikat moal kuat gitu lain jin dapat jin yakinkeun jin sing ade ulah pajar malaikat sombong sia jin moal malaikat mangkeset datang perasaan lain deui kok ieu suasana seungit atawa plong eta lah malaikat keur nurunkeun lain deh nyulusup ka jero awak ngeunaheun perasaan mulai salat eta hampang Allahu akbar asa didelekeun ku Allah asa didengekeun ku Allah Allahu akbar ku ari mah geus boga perasaan tah nah iyalah guruna geus nyahoeun lantaran guruna mursyid lain haji mursyid panggil isuk-isuk ku guruna ceng ka dia ceng kira balik Mama balik geus teu kudu naon balik sia geura ibadah geus sadaekna sia tamah deuk salat 2 deuk 4 deuk 6 sadaekna sia kumaha datang ka imah bae balik geus jahoeun guruna lantaran geus diturunan rahmat nah datang ka imah na teh masyaallah ngeunaheun hudang ti peuting teh ngeunaheun bahkan nala geus jeleuan jam bae geus waktu dahar dan can ieu si jam sakit jeleuan jam bae jam 9 jam 10 aing kudu hes antara jam 12 kudu hudang nyana teh geus nikmat jasa teh hudang jam 1 atawa jam 2 teh bae hudang ngeunaheun jasa Allahu akbar asa jeung Allah setiap urang ngomongkeun Allah teh ngadenge Allah teh uninga urang keur nyebut Allah teh urang keur nyebutkeun Allahu akbar Allah ngadenge ngeunaheun jasa Allahu akbar Allah ku ari mah geus sadaekna salat teh Allahu akbar geus tadi itu mungkin 2 mungkin 4 mungkin 6 mungkin 10 mungkin geus teu karasa ngeunaheun jasa lantaran geus aya yakin nah ieulah sami'na Allah karasa ku awak urang alimna Allah karasa ku urang geus urang teh asa dina lautan sama Allah lumpat ka mana bae asa di lautan sama teh hartina ngadenge ka mana bae urang teh asana aya dina sama Allah keur dinu lojebal jelema urang didengekeun aya di lautan ilmu Allah kanyahoan eueuh nun teu kanyahoan ku Gusti Allah lantaran langit jeung bumi nu Gusti Allah berang jeung peuting nu Gusti Allah nu ngeusian berang jeung nu ngeusian peuting teh atuh eta teh gonan nu Gusti Allah sementara Gusti Allah teh sifatna as-sami'ul alim maha ngarungu maha uninga contona mun geus boga yakin cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam begitu dek dibalangkeun ka sene jol bae malaikat Jibril cek malaikat Jibril coba bejakeun ka kula besi dek minta tulung cek malaikat Jibril ala kahajatun apa gak boga perlu boga hajat cepet kura rek laporan ka Gusti Allah jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim ya Jibril amma ilaika fala ka Gusti ka anjeun mah teu butuh saeutik-eutik acan anjeun ngan ngaran doang Jibril tetep
makhluk Allah, kula ge Ibrahim makhluk Allah, sawa sia makhluk Allah, aing makhluk Allah, tak perlu bantuan sia Jibril, khusus aing mah kagus si Allah, meme aing dek dibelut, meme dijadikan Allah geus jahon ka aing, indit sia Jibril, masya Allah, cak balik ka Jibril kakara kemang dia aing jelema kos kieu, weh, teu pohara jasa ieu mah budak, pohara jasa jelema, coba. Udah wah kakarak begini, Roma, abah, coba sugan boga bantuan, coba. Orang mah teu boga yakin, orang. Bila perlu sakompi 203 turunkan ke bejata kek. Jangan hadangan orang. Teu boga yakin tamah. Deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim, meme aing dijadikeun manusia. Meme diturunkan ke bumi geus aya ieu teh di Lauhil Mahfuz aing bakal diasupkeun ka sana ku Raja Namrud andai kata paeh geus aya tulisanana cenah teu paeh aing ku geus aya tulisanana nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah indit sia Jibril aing teu kapake cek balik ka Jibril teu kapake aing ya teh yakin masyaallah. Ilah wa huwas samiul alim. Kitu heula tah dina ilmu tarekat lain langsung zikir bae babari zikir mah tapi nuturkeun guruna tuturkeun helanan geus lamun urang ningali dina kitab Jawahir eueuh jelema nu jadi wali teu nuturkeun guru moal aya jelema nu jadi wali teu nuturkeun guru tetep bae. Guru teh boga dedengean engke ge lamun aya nu nuturkeun ka guru si anu nyahoeun guru teh oh iya nu teh nuturkeun nyahoeun geus eueuh masalah nuturkeun jeung teu nuturkeun ka guru mah pangaruh ngan naik darajat nu nuturkeun teu naik darajat nu teu nuturkeun bila perlu ku Allah langsung dibeslahkeun. Kitulah di ilmu kawalian mah urang teh ngeri jeung urang teh sieun jeung ngeri. Nah ayana bahasa sapa teh eta teh bahasa ti wali. Ngan wali mah taranya apa? Mun aya kiai sia teu nurut ka aing disapa sia ku aing. Sapa deui habak. Ndeh kakarek jadi kiai bae disapa deui sia ku aing. Main sapa-sapaan geus. Murid jeung masalah. Tapi lamun jeung wali bahaya. Nyapana geus lain kunyana langsung ku Allah. Man azali waliyan faqad azantuhu bil harab. Allah langsung nu ngarusakna. Sebab naon? Dirina geus boga rasa sami sama Allah geus aya di dirina. Alim ilmu Allah geus aya di dirina. Lempang ka mana nyana asa ngojay di sama Allah, lempang ka mana nyana asa ngojay di ilmu Allah. Eueuh kasieun geus aya yakin hiji be Allah nu selalu aya di jero hate. Qul Allahu attakhidhu waliya. Bejakeun ku anjeun Muhammad gali megagor Allah anta kasalian Allah attakhidhu waliyan kaula ngajadikeun pangeran anu engke kukula disembah sedengkeun pangeran teh atiri samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Wa huwa yutimu Gusti Allah anu ngarizkian walayu pamu jeung teu dirizkian Gusti Allah mah bejakeun maknya kudu kasalian Allah nyieun pangeran sesembahan teh. Sami nu nganyieun langitna Allah nu nyieun bumina Allah teu mungkin atuh kudu nyieun pangeran kasalian Allah. Manat Lata jeung Uzza lain pangeran. Eueuh dongengna patung nyieun langit, eueuh dongengna patung nyieun bumi. Dan nu nyieun Allah mah kafir ge ketika ditanya, saha nu nyieun langit jeung bumi? Qul Allah. Nyana ge ngomong kitu. Sasaha ge boro-boro urang kafir ge Yahudi ge nyaritakeun nu nyieun langit bumi mah Gusti Allah. Manya kudu nyieun pangeran sesembahan salian Allah. Sementara nu nyieun langit jeung bumi teh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala geus ulah nyieun pangeran salian Allah. Dalilna lantaran Gusti Allah nu nyieun langit jeung nyieun bumi, ana Allah nu nyieun langit jeung nyieun bumi, atuh Allah lah nu jadi pangeranana. Geus nu nyembah ka pangeran berarti hak, nu teu nyembah ka pangeran henteu hak.
wa huwa Gusti Allah tayyutimu anu ngarizkian ieu urang mimiti rizki ti diayakeun ngaranna rizki ijad. Kemudian kuariku urang teh diurus ku Gusti Allah ngaranna imdad. Aya tadbir ieu teh dirizkian ku Gusti Allah urang teh bisa neuleuh mata urang bisa neuleuh leng sabelah dunia ku urang begitu dibuka mata urang kadeuleuh. Bisa neuleuh kemewahan-kemewahan keindahan-keindahan dunia. Wari ku Gusti Allah dek dicabut saeutik-saeutik umurna geus 50 tahun cabut saeutik Quran geus teu kadeuleuh. Hadis tulisanna geus teu kadeuleuh tapi ai awewe anu bahenol mah kadeuleuh keneh. Teu kadeuleuh ge Quran. Kiai cenah geus teu kadeuleuh jasa ieu huruf Quran hese jasa. Ai irung mah kadeuleuh keneh. Nu putih jeung nu hideung bisa ngabedakeun lain bisa daun. Nu geulis jeung nu goreng wah teu mah bisa. Wah ieu aki-aki bloon ieu. Quran geus teu kadeuleuh geus dicabut nikmatna ku Gusti. Dicabut ditambah deui teu kadeuleuh geus tinggal sora doang. Kula saya bah Syaudinnya katenget Pak lain katenget kadenge sora ku aing sia. Oh, sia bah. Sia Zarwitinya. Emang tenget gitu ka kula, lain tenget kadenge sora. Oh, kadenge sora. Geus teu kadeuleuh mata dicabut ku Gusti Allah. Ku ari ceuli dicabut. Kadengean teh kemari mangeuneuh semun ngadenge melodi Oma Irama. Waduh, masyaallah. Bari geus teu kadenge. Ngadenge muamar ngeunaheun ku ari geus teu kadenge, ngadenge mukmin geus teu kadenge. Le padat ngomong jeung nu padat nyana wandeng. Hoyong sorangan bae. Nyana ngomong kudu didengekeun we urang mah teu kadengeun ku nyana. Kerok jasa jeung nu torek mah. Urang heuai pajar nanya-nyana. Malah urang heuai. Oh, tadi itu. Teu beres teu torek mah. Aja jelema ngalojok di heuai deui. Cek sia heuai nya, heeh. Sugan aing nanya aing. Heuayan bae. Teu kade. Ngomongnya nangis. Dah. Teu kadeuleuh teu kadenge cenah. Umur sabaraha lagi? 65 umur. Dari na gini. Aidan matungin nganu teu asdas mente teh kuatin kana teh jengkol teu kuat segala siki asem jengkol teu kuat si kurangan ari jeung pamajikan sarekeneh ki boro-boro ngadu tonggong we ka belah dieu ente dicabut ku Gusti Allah. Geus tah mah. Geus eueuh nanaonan tah mah hirup tah mah. Mata geus eueuh deuleu, ceuli geus eueuh denge. Ambeung geus kurang, atuh rarasaan kitu keneh, bobogaan nu handap geus teu hudak. Geus leuleus bae geus. Dah, ieu geus tah, Geus moal kebal deui mangkos. Moal kebal deui. Geus siap kudu meuli boeh sorangan kudu nemen. Ieu mah geus kudu meuli boeh sorangan moal kebal deui. Tak eta teh ya di Allah diurusna. Aya jelema nu dedeleuan normal bae atawa aya nu teu normal ke dinormalkeun deui. Kitu keneh dedengeanana teu normal ke dinormalkeun deui, kitu keneh kitu bobogaanana dan lain sebagainya. Allah nu ngurus. Awas. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Nu ngarizkian baik rezeki dahar, rezeki tanaga, rezeki deuleu, rezeki denge, rezeki tanaga dan lain sebagainya. Allah nu mere. Nu matak urang bersyukur ka Gusti Allah. Bersyukur teh ya lain ngomong alhamdulillah, eta mah bersyukur lugawi eta mah kos kitu mah. Urang Bandung da sok ngarita, alhamdulillah boga anakku bager-bager tein. Beuh pohara jasa. Kumaha kitu kabageranana? Ai kabageranana mah unggal bulan kikirimanana kopi 1 kilo gula 1 kilo rokok kalo sok ieu luar biasa. Budak tu soleh teuing ka si anak. Asok salat, ai salat betilok.
nyana bersyukur syukur lugawi nyebutkeun soleh ka anak pedah ngiriman kopi jeung gula jeung rokok kalor gentong tapi aya henteu salat mah pancak agama mah henteu soleh tapi kunyana disebutkeun soleh tah nu adina mah cek nya teu soleh padahal mah sok salat nu adina mah salat teh getok ya dilok mere kopi teu soleh cek nya eta di Bandung kos gitu eta kos gitu atuh di Cisoka ge sarua bae eta lain kitu gunakeun ku urang ieu tanaga urang Gusti abdi dipasihan tanaga ku Gusti tanaga abdi rek dipake ngabakti ka Gusti pake ngaji ku abdi rek pake salat ku abdi tah eta teh ngabaktikeun tanaga ka Gusti pake ngabdi ka Gusti salat abdi bade nulungan Gusti ka agama Gusti abdi meboga tanaga doang di lembur abdi keur ngabangun masjid duit abdi mah teu boga nanaon teu boga ngan boga tanaga ku abdi dek diabdikeun tanaga abdi pake ngaluhurkeun agama Gusti melalui tanaga abdi tanaga dek dimanggakeun yeuh jang ngaluhurkeun agama Gusti mawaan naon nu diperlukeun ya Allah ya Rabbi da eta teh tah kos karari itu tah hese jasa tanaga mata Gusti mata abdi teh pake ibadah ka Gusti nilaian Quran guys puyeng nilai Quran ya puyeng ya nilai Quran guys kunang-kunang nilai kitab geus sarua bae pamajikan kade sia aya naon ka kadi juk kadi hareup deuk naon tuh aing deuk ibadah pan ibadah sih neuleukeun banget sia aing nilai Quran aing kesal bawa kitab kesal nilaikeun batur mah nya nela banget siapa geus mandi encan robek meureun siapa tan nelekeun pamajikan teh nelekeun pamajikan eta teh ibadah jadi atuh geus nelekeun pamajikan ih cok pamajikan isin itu diduekeun atuh siana deui ibadah deulekeun aing atuh daripada deuleuh tinggal cak incu itu keur naraon ulah saya ibadah mah tukos kitu bae nah manya aing kudu nyeun pangeran manya kaula kudu nyeun pangeran salian Allah mah sedangkeun Allah teh nu ngadamel langit ngadamel bumi nu mere rezeki nu teu bisa aya nu ngarizkieun ka Gusti mah da Allah nu merena kul bejakeun ku anjeun Muhammad ini umirtu sanyana kaula diparentah an akuna supaya kaula aya awal man aslama pangheulana jelema nu Islam ka Gusti Allah min hadhil ummah pangheulana kangjeng teh lantaran kangjeng nu diutus jadi rasul Allah ku Allah subhanahu wa ta'ala kul bejakeun wa qila la takunanna minal musyrikin ulah aya anjeun Muhammad termasuk jelema nu musyrik bejakeun ku anjeun Muhammad ini akhafu in asaitu rabbi senyana kaula sieun ka Gusti in asaitu lamun kaula maksiat lamun kaula nyulayaan mun kaula teu ngakuran rabbi ka pangeran kaula bi ibadati ghairihi ku ngaibadahan salian pangeran sieun azab yaumin azim siksa anu pahara gedena iraha wa yaumul qiyamah engke di poe kiamat ku hari ma ala kadar bae cek Gusti Allah bejakeun ka Muhammad dibejakeun ka Kangjeng Nabi umat anjeun ma ala kadar bae supaya nyarahun bae mun maksiat eta disiksa di zaman baheula teu ka zamanan di zaman urang dibere Aceh tsunami siksa ti Gusti Allah Yogyakarta gempa siksa Galunggung Bitu siksa banjir bandang siksa termasuk ieu angin beliung eta ge siksa jeung berbagai-bagai siksa dengan ala kadar bae cak Gusti Allah tamat teguran ti aing supaya umatnya nyahoeun timbul ti mana coba eta angin menang saha eta coba eta angin kok eta angin ngarusakna teh dipilih-pilih coba hayuh belah dieu mah dilengkah ku angin nu di dieu dirusak nu belah dieu dirusak di dieu dilengkah deui ka dieu dirusak hayu coba pikir ku sia haju angin sanggeus ngarusak ka mana deui eta angin engke meunang sababaraha poe timbul deui eta angin bejakeun ka umat anjeun Muhammad saha tanu nyieun angin coba nyieun coba teknologi anti angin
Jepang nyieun teknologi anti gempa, begitu dibangun ku jana 40 begitu 40 naon gitu ngaranna 40 tingkat anti gempa. Dibejakeun ka dunia, ke Amerika dibejakeun, ke Eropa dibejakeun bahwa kami telah mampu membuat anti gempa. Yo, gedongna beres kabejakeun, isukna brebet buak kabeh ku gempa. Anda kumaha deui? Jembari anti angin blue dijieun ku Amerika, begitu beres nyieun anti angin, tornado datang ke Amerika, ribuan bangunan buak kabeh jeung ratusan manusia. Nu mantak begitu urang gitu kena tsunami, Amerika maksa ka urang supaya urang meuli alat-alat anti gempa. Hampir dibeli, tapi Gus Dur bilang gak usah. Siapa yang bisa menghentikan gempa? Gak usah. Gus Dur nentang, gak usah, gak ada itu di negara diacak-acakan. Beresan negara behelanan. Jepang ambruk anti gempa, anti angin, keambruk baik. Gus Dur gak ada, gak usah. Ditentang ke Gus Dur, alhamdulillah. Lamun eta dipaksakan, masya Allah, kuari mah sanu bisa nentang pemaksaan seperti kuari bagi. Adapun iya naik bensin internasional, bensin mah naik BBM internasional. Di urang geus sebenarnya mah kudu naik bensin teh, teu naik mah moal saimbang. Tapi iya teh lain masalah naik BBM na. Urang bisa nyaho di Amerika, bisa nyaho di Australia, bisa nyaho di Eropa. Naik teh dunia, di Irak, di Iran, di Saudi Arabia. Ja BBM mah eta mah kelas-kelas internasional, tapi di urang kunaon di demo. Aduh, ngahalangan istiqomah. Karunya jasa, tumpangan daripada kenaikan iyalah. Aya unsur-unsur pribadi, etalah lamun eta dibejakeun moal dahsyat demona kemari. Da iyalah aya tumpangan-tumpangan lain jang bangsa jeung negara. Satu sisi naik kudu, tapi di tengah-tengah naik jang pribadi, jang partena, jang pribadina. Iyalah lu ditentang teh, nu mantap kuari keur digodog, isuk page tobat tetep bae bakal naik. Mah teu lantaran dunia ieu mah internasional. Nu penting ulah jang pribadina atuh, ulah jang partena atuh. Eta ge kamari lamun beres mah henteu bocor atuh moal naon ngan aya dua anu teu kabagian. Atuh kurang hebat jeung anak SB mun bebeja heula maka dia bagian habak. Eta kos kitu tah teu bisa henteu teh kumaha teu naekna teh mah. Dia BBM mah eta nu ngendalikeun ge PBB atuh. Pasti kudu naik bae. Mau tidak mau komo negara urang mah. Negara berkembang diteken nu urang titah dijualna ka urang, dimahalkeunna ku urang, untungna jang nyana. Peureuss aing mah ngadengeunna ge. Kos kitu tah, masyaallah. Eta kakarak BBM encan kayu, encan besi, encan logam-logam anu lain, masya Allah, encan emas. Ya Allah, nu mantak emas ambalayah ke kuari kadir. Eta gara-gara naon? Diantepkeun ku Amerika ge emas nu eta mah bodoh. Jadi urusan ku Amerika emas eta mah, lantaran emas eta mah sok ngising. Allah Karim do. Ini akhafu inna syaitu rabbi azaba yaumin azim, rempan jasa cek Kangjeng Nabi. Mun kula nyulayan ka pangeran dengan ngaibadahan salian pangeran yakni salian Allah, siksa meureunanan sieun, jaga di poe kiamat. Jadi engke ba tetep bae di poe kiamat mah bakal disiksa mana nu iman, ka dieu tempatna, mana nu teu iman, ka dieu tempatna. Lamun urang mata hate urang nyimpleng ke alam nu itu, masya Allah, inggis jasa. Mata urang nu ieu mah bisa neuleuna dengan sakadar sakieu bae. Mun kahalangan mamalah mah teu luas. Mun teu kahalangan kakarak sabelah dunia cek Imam Ghazali. Urang hahalang sabelah dunia ku mata urang kadeuleu. Ieulah keistimewaan rezeki Allah terhadap mata. Tapi lamun kahalangan terbatas. Tapi mata hate di jero kamar tertutup. Coba ge deuleukeun mata hate urang. Aing paeh dicabut nyawa. Deuleu ku mata hate. Di mana bakal paeh teh? Di kasur, di rumah sakit, apa di imah tetangga,
apa kernyaba ka daerah paeh teh kos gitu impleng mata hate deulekeun ku sia cek Imam Ghazali cabut nyawa tek aya hiji barang anu didamelna ku Gusti Allah teh ati heula kemudian saenggeusna aya terusak roh ngaran didamelna ti heula di alam jabarut alam lahut engke diturunkeun ke alam jabarut diturunkeun ke alam malakut diturunkeun ke alam nasut kuari urang keur aya di alam nasut alam nu panghina-hinana alam nu pangrusak-rusakna ieu roh dijieunna ku Gusti Allah ti heula tapi geus moal rusak deui ka dituna diasupkeun ku ari ka awak urang isuk pageto dicabut di awak urangna dipiceun engke ka leuweung dikubur sapoe 2 poe saminggu ngagedean 15 poe bitu ngese hancur tidinya teh tinggal tulang belulang rayap bilatung teu saha kecuali jelema nu talar Quran kecuali jelema nu bisa ikhlas ibadahna kecuali jelema nu ngamalkeun ilmu na magahan ngajina ikhlas iyalah dijamin ke atawa nu sering maca yasin atawa memeh maot maca surat tabarok tak iyalah aya jaminan-jaminan teu daekeun ke bilatung di jero taneuh begitu dek di dahar ayat tabarokan cak bilatung panas neangan tatanggana bae atuh ngambrek ka tatanggana kadinya tidak nah tapi roh naik lamun bagus naik ke alam malakut deui naik ke alam jabarut naik ke alam lahut naik teh lain ulah dicaritakeun naik kos gitu lain ieu mah bahasana bae naik padahal mah kuari ge ye kuari urang di dieu ye lamun urang diangkat jadi wali dibukakeun hijab kasab tek aya di alam malakut henteu kudu naik ka luhur langit sebab malaikat teh kuari di dieu loba jasa ya malaikat jin ge loba nu milu ngaji jin loba jasa jelema nu kos jin loba desareuna nu kasurupan jurig tah urang dibuka tek alamna alam malakut urang dibukakeun hijab aya di alam malakut lain urang kudu naik ka luhur langit eta mah bahasa bae naik deh urang alamna urang cicing bae di dieu tet naik ka alam jabarut bahasa naik teh lain kudu teterekelan lain mah nya urang teterekelan naik dah kapanggih jeung Allah teh di langit burung lain kitu ja Allah mah walahu ma sakana fil laili wan nahar Allah mah nu boga bumi nu boga langit nu boga peuting nu boga beurang nu aya di jero peuting nu aya di jero beurang nu Allah lu mantak wali Allah mah teu kudu ka Mekah cak jadi gaon ka Mekah naon atuh ja bisa ka Mekah asal dibukakeun bae hijab trak naik ngalengkah datang ka Mekah ini naon kudu make jeung naik kapal-kapal sagala jadi deukeut Mekah mah salengkah doang plak datang ka ditu ka Mekah salengkah doang datang ke Banten jadi deket dideketkeun teh Baitullah teh tah eta teh geus hese jaritakeunana emang aya nu kos kitu atuh aya jasa coba cenah kiai saurang bae coba pangnuduhkeun di dieu mun aya coba aya teh eueuh mal bejakeun ku aing ge teu nyaho Masya Allah ngan tetepnya nak Mekah bae walaupun bisa kos gitu dituntut mudatil amri can gugur tetep bae wajib jana melalui syariat sanajan bisa nyana salengkah sanajan bisa nyana hiber tetep bae mun nyana geus disod ka Mekah tetep bae ditanya ke Gusti Allah wajib bae tetep maka pelaturan syariat nah iyalah siksa di akhirat mayusraf anhu sahajelma nu dipalingkeun ku Gusti Allah dipengkolkeun ku Gusti Allah kita siksaan dia jelema tina poe kiamat tina siksaan apa qad rahimah beuh pokona mah jelema nu di akhirat ieu kakeunaan ku rahmat Allah jelema nu di akhirat dipalingkeun tina siksaan berarti meunang rahmat iyalah wa zalikal fauzul mubin jelema etalah nu meunang kebahagiaan keuntungan anu luar biasa nyata jelasna di akhirat ketika jelema ditimbang dihisab kemudian nyana dipengkolkeun tina siksa salamet tina siksa etalah nu meunang rahmat Allah faqad rahimah Allah ngarahmatan etalah jelema nu beruntung jasa iyalah dalil
bahwa ka surga teh lain ku amal ku rahmat Allah, kana neraka teh lain ku amal ku adil Allah. Sebab dalilna ieu tah may yusrab sahabai jelema nu dipengkolkeun anu tina siksa yauma idzin jaga di poe kiamat, dipengkolkeun tina siksa yana disalametkeun tina siksa Gusti Allah faqad rahimah, etalah nu ku Gusti Allah dirahmatan kakenaan ku rahmat. Atuh bakalna engke nyana diasupkeun ka surga Allah, lamun geus dikasorgakeun ku rahmatna, wa dzalikal fauzul mubin, eta lah jelema nu boga kabahagiaan kauntungan anu luar biasa nyata jeung jelasna. Berarti lain ku amal teu dicaritakeun amal, ieu mah ku rahmat. Mantap geus teu kudu salat, teu kudu puasa. Jaka surga mah ku rahmat Allah, teangan bae rahmat ngan rahmat Allah ayana di dinya. Di dinya jak Allah teh aing teh sambarangan nurunkeun rahmat atuh aya ke jelema tukang bobok tukang tarokna. Manya rahmat aing ka kalayangan teu puguh. Jak Allah teh tapi engke aya. Jang dalil engke aya jelema di duniana teh kitu naon ngaranna mabok. Di dunia teh zina, di dunia judi, di dunia kos kitu bae tetap ku Gusti Allah langsung dikasorgakeun. Jang dalil. Engke jelema bertanya-tanya Gusti, pan eta mah baheula aja kos kitu. Ba aing bae cak Allah. Makhluk aing, sorga nu aing resep kanyana dikasorgakeun bae ku aing. Jalain ku amal ka sorga mah ku rahmat Allah ku deudeu Allah, ku deudeu aing deudeu kanyana sanajan nyana di duniana tukang main bola. Asupkeun bae ku aing. Aya deui ke kiai, wah hebat jasa udang-udang ge 2 bakul. Wah kudu murilit bisa ndogan kotok di dinya. Tapi engke dikanarakakeun ku Gusti Allah protes ke jelema Gusti. Pada tetepan hebat jasa kiai mah abu ya kok dikanarakakeun guna aing bae. Naraka nu aing sia makhluk nu aing dikanarakakeun atuh ku aing ku adilna aing jalain ku amal sanajan nyana beramal bae aing tersep dikanarakakeun teh ku aing bae jang dalil engke aya. Tapi lamun diselidik-selidik ke diselidik horenganan aya bae tah latar belakangna horeng ibadah. Engke lamun diteliti mah si eta padahal mah tukang mabok, padahal mah tukang maksiat. Tapi kok ka sorga selidik horeng aya amal anu pohara jasa nu Allah resepkeun. Ieu ge selidik sadajan kiai tapi dikadarakakeun aya amal meureun jadi muyi nya tah. Ieu. Aduh, aing pacar greget bae ka eta henteu. Henteu jangan urusan negara ngan atuh kos kitu bae di akhirna. Artina teu barisaeun ibadah. Sebab du dunia niatna aja nu negor pan ka negara tegoreun mui loba jasa di negara hukum-hukum nu nyalimpang tapi pan teu ditegor ku nyana eta lah nu bakal Allah bendueun. Pan sia teh bisa maca Quran, pan sia teh bisa maca kitab, pan sia nyaho hukum haram nu wajib nu sunah, pan sia dibere wewenang, pan atuh sia idem ta'em sirana siratu ayo salah pegang salah satu tak iya pan kunaon atuh sia naon masalahna henteu negor teu negorna Allah bendu ilmu dibere ku aing wawasan dibere ku aing wilayah dibere ku aing tapi pan sia menikmati di dinya endahan gonta-ganti mobil kamari Avanza kuari Innova deuk meuli DSRP malah dia boga hayalan deuk meuli ayo sia kunaon teu negor atuh aya na tegor hukum eta mah teh akur dina kitab hukum eta mah teh akur jeung kitab atuh tegor salah satu nu teh akur atuh pan eta pentasarupan zakat atuh kunaon ku sia lain dipatasarukeun ka fakir miskin endahan ditasarukeun ka nyieun mushola nyieun majelis taklim sanajan aya ge dalilna atuh kunaon dipake bae ku sia fakir miskin urusan sia loba kunaon teu negor sia Allah benduna kos kitu Allah teh bendun seuri budak nguy ka jeung hukum ge tah di akhirat ieu jelema teu kakeunaan ku siksa ialah faqad rahimah dipengkolkeun tina siksa Allah lantaran kakenaan ku rahmat Allah anak kakenaan ku rahmat Allah diboyong dibawa ka surga Firdaus
ka surga Jandatun Naim dan surga-surga nu disadiakeun eta lah wadzalikal fauzul mubin. Jelema nu kakenaan ku rahmat Allah, jelema nu disingkirkeun tina siksa Allah, eta lah jelema anu ngabogaan kabahagiaan anu nyata. Yakni an-najatu zahirah, mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa, dulur-dulur urang dihampura dosa, anak pamajikan urang dihampura dosa, kawau urang dihampura dosa, muslimin muslimat dihampura dosa, sehingga urang di akhirat menang rahmat Allah, urang kabehan diboyong ke surga Allah, termasuk hayang pasrah sapasrah na kumaha Allah hese urang wadeg na ngarasula abay ulah-ulah pasrah na naon ni pasrah urusan rizki bae. Kadang-kadang urang teh can bisa sakieu ge urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo teu ngaji paingan hararedang baik hararedang baik jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca karena ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakumaha tadi komun teu ngaji. Sadegeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naik saetik solihin wali taslim. Naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom, ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin tingku kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajian di kota, di kampung, di gunung, tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula tenang ceugana. Eta urang ngomong mengenahan kan nya. Heuh bangunna ngeunaheun biasa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana yeuh aduh lamun teu giat asana yeuh tah eta tah urang nah eta nu mantak ge tapi haran kok kotok asana tah mantak kula tenang jak jada moal wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang
tadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakal tu Allah ya Allah tayadalah hatim asom hebat ditanya deh nomor kedua tina opat naon nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kulama wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha homo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang mah ya kurang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh mah diseri bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran waduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba dek salat duha terjadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha henteu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datang nate yang ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaan bos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah kan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna Blaseri lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek atim asong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil ladzat
lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan kalimat paeh ulama terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah tadi nu mantak urang haju daya katadi kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana tuh solear tuh ngakurkeun beungeut tambah jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa saenggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun warieu teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran oh Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'anna hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu ji cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun ku nyana dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol cek nyana teh nidangin jasa jadi ping-pingna putih. Nah kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya dieu telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi itu bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teman ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jak nya ieu sararial jasa jak nya sewa aing kunaon kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jakeun ieu nang tangan kieu jakeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun kurang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hook da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim sainya-nyana
gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim. dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nureuneuh ngadadak ka juru nureuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeleuan nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot kieu di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeleuanna teh misalna urang misar maot teh misalnya molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallahu an ya ayyuhan nasu taqu rabbakum korenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan ini kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah ieu deuk rahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa bae ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduh sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep pe polsek sapoe-sapoe teu hees nya teu hees sieun teh nya teu sare nya lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang
bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngerendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju ka dieu teh henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asal urang bahasa Gadung moal meureun datang ka irung nya mudah-mudahan ya paling datang ka dieu doang ya datang ka liput luar misar mah 1 meter ti luhur alur cenah ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masoma hebat jasa nyana mah lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu tuh tenang nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebel di alam dunia nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun saur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta atuh di Belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantas buka maju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh orang seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-gara kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kunaon hayang ireun sagalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cak kada teh nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan aing asana katipu ya ku dunia henteu malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh geus lain bobogohan deui mencintai bahkan bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep cinta resep dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir yatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neleukeun bae ka kula, teu pernah sedetik henteu neleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu dideleukeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ayeuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah teu deui urang aya urang ieu. Aya menteu bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal kelas urang, usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usaha nama yang kebutuhan urang, yang kebutuhan pemajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Sanggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup depan deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Maju ontana tenden di harapan masjid, nyana ngadoa ka Allah. Ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah. Ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Saya onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid sholat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti. Atuh onta nu Gusti, barang nage nu Gusti, anu maling nage nu Gusti, saboro Gusti. Eta hebat teh jelema teh. Eta hebat tak kos gitu karena papasrah. Saboro Gusti geus pokona we. Jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta tuh segala ge nu Gusti saboro Gusti bae cek eta. Leh. Geus, ye bae nang. Saya setengah jam mah beureunan. Terus bae aing aya balik aing ieu naik naon cek eta. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta lah. Tawakal tu Allah. Geus beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kaget nyana, kakarage nyana neuk balik. Tanya ku nyana, "Ayeuna onta tas di mana?" "Kula pamalingan," cek nyana teh. "Aju, kula dibawa." Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan cek nyana. Begitu ngalawan disempring leungeunna. Leungeunna pegat sakit. Akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirnya kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema. Ulah nyaho. Cek nya ulah nyaho balikeun geus. Aduh aing teu meunang nyaho cek nya.
ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek hari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup atuhud bismillahirrahmanirrahim wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu, nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunah balik deui ka imah. Nah cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enaon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi ku indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu ku datang sapiring ye. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae. Dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae. Kula asok aya merenung setik aya orang Lampung datang ka imah, Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui. Coba eta, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, yes. Jadi teh nyana balik itu dibere ongkos embung, jangan kalau mah inget baik ka kiai. Beres. Kan dihitung tah akulah pemajikan anak kabeh mantep ya. Pas dibukaan teh aya tamu. Tamu udah beuki jasa ka kadu. Modal Ki Azizi gitulah tamuna. Maksudna babaturan deukeut jasa. Aja dah, ye, jadi keur buka kado, Masya Allah, hobi kula, ye, cekula teh anak pemajikannya sebenarnya henteu, tapi jadal milu nih meruksa mobil, atau tepan ti lampu, kadieu maksudnya mah jang kula jang keluarga, nah datang sa mobil, kula ngan kabagian dua nyamplung, nyana bae dulu loba mah bener aja nih, ngeunah amat ngena tolol sia. Tapi kulantaran rizkina berenanan Masya Allah itu masalahnya rizkinya anak. Nah kos gitulah Allah ngatur lawan ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta. Ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah sebeuh meureun. Ulah boga pikiran gos gitu lantaran memang geus rezekinya anak. Nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. Dua amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg. Tilu maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang. Nomor katilu Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun. Bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid.
kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu syubhat din sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula